Ini teh budak eta deui nyalair euy. Sampeurkeun wiru euy. Ngecak wae di bolong aing ieu mah. Cok, asupkeun. Asa beda suarana ieu mah lain si Kevin. Keur naon maneh? Anyat. Wah. Wae. Nyair. Erek ka mana? Mana si Kevin? Bukan, ini tadi si Kevin. Ayo mana geus nyair sok ka marana? Hah? Ka marana? Ya, tunjukkeun. Si Dina ngabejakeun moalnya. Sok sarieun aing mah. Ya, ayo biasana mana geus nyair sok ka mana? Sok ka bebalongkan kan? Di mana balonganna? Tuh, di bebe tuh. Tunjukkeun, Ayo, Ham. ayo. Sok tunjukkeun di mana? Di bebe tah. Oh, itu dagoan mana udah ke mana-mana dagoan, itu dagoan. Dagoan. Ya, kemana? Ngilu. John, ayo. Aneh kabur banget. Gua si Jun. Ayo. Ya, mana kabur deui, ayo. Ayo. Ngilu. Gati ah. Ayo, saya kabur wae. Berat deh ini sih teh. Lalumpang ayo. Aduknya ini ya. Pakai hujan deh ah. Pak Islam, gini ini bakal main kemana pun? Dia kita pernah nyair tadi kalau mandi. Ini kakinya bangun. Terus ini balik kemana pun Pak berat deh. Kita nyata nama, kalau kita bilang gua itu bagi bikin, kamu mina, dan bikin. Kalau rasa naik tepeng, gitu dari namanya mereka.
Kenapa ya mah? Punten aku kok punten biasanya budak teh geuning bangun deui. Para bagus biasa kamari teh. Kemudian saya kenal orang yang berasa itu. Turun bisa nyapa aku dari atas wae nyapa. Ditinggali gara budak dicak deui wae di warung Pak Isal. Ai maneh kalau kuan teh. Kamari bapak geus diriungkeun ku Paisal di mana si Jujun. Sing karunya kan jadi kolot. Terus budak teh udah diseselan wae karunya bisi ngabatin teh nami lagi budak ini. Sanes kitu neng bisa dudukkeun mah jadi warak ku kolotna. Atuh ada ulah kitu oge karunya budak teh Terus sakit nih nama kabumi juga ibaknya. Aya aku naon meni aral kitu atuh barang damel teh. Wah terparusi sama pikiran. Mah tadi henteu. Terus atuh istirahat heula we naon nya, abi ka ditu heula. Ya sok. Sok mang ngajulan mang. Oh kayak heula teu tempo da. Sok. Alah sia beulah hawina euy. Woi. Ayo mau tah ya. Masuk. Ya tuh. Gol. Pak, Astagfirullah, kasep saya. Naon di aya naon di. Turunkan. Kunaon teh ieu budak mang? Cicing lah cicing. Ya. Ayo teh ngomongna. Geus heup. Apa aing ngaran maksud maneh teh? Geus apa? Gimana kunaon? Apa naon maksud ada tah aya bebek tah. Tah. Ai ka dia. Ai kamari kurang perlu pas diriungkeun di dieu. Yah, isu mau beli cair aing 2 kilo. Kan dieu heula. Ai teh. Capek budak anak sia. Terus subuhan lain tadi teh. Subuhan naon? Kopi-kopi naon? Aing ge isuk-isuk ngopi. Sama gitu nih. Ai eueuh kopi ku mah. Ayo mau tanggung jawab anak mana? Katempo deh sakali dia. Aya. Ulah naon? Geus beuli ku aing balongna lah. Ini da aing lamun teu ka maneh mah euy, teuing boy ya anak maneh. Beuli ku aing balongna. Sok jujur. Ya orang pepatahan anak maneh. Ya. Anak asar lah. Asar mereka maju. Sok sarua urang ge mandi heula. Omongan teh. Mandi heula ini. Itu nu kandung kucing teh.